Pandil Anbar guys. Jadi kumaha tadi balik dia mah ngahutangkeun menang dengan syarat gadean. Naon gadean teh? Wayasihuroh nun sah ngagadekeun. Naon atuh mah ngagadekeun teh euy. Dengekeun sia nu garablek duit nu nareangan gadean. Gablek duit ayeuna 50 juta hayang nyekel sawah 1 hektar. Meuli sia teh samahina 50 juta sakotak make hayang 1 hektar. Gablek duit ayeuna 3 juta make hayang mio weuteuh, hayang Honda Beat weuteuh ngagade sagala. Meuli sia teh Vespa buluk 3 juta. Leuwihun gablek duit 3 juta mah meuli Astrea atuh tak onyo atuh teu gablek 3 juta hayang Honda Beat anyar. Dengan cara ngagade teu mikir. Ngarti teh ieu teh nu sok ngagade teh. Dengekeun. Wayasihuroh nun sah ngagadekeun. Naon gade teh? Ja'lu ainin yajuzu bai'uha wasiqatan bidainin yustaufa minha ingda ta'adzuri wafaih. Menjadikan satu ain dijadikan sebagai jaminan hutang, di mana hutang bakal dibayar tina hasil penjualan eta jaminan, lain dibayar ku jaminan eta, di mana hutang dibayar tina hasil penjualan eta jaminan nalika sulit membayar. Kang ngahutang duit euy 5 juta sabaraha poe? Saminggu. Teu percaya sia bakal tepat saminggu. Bakal Kang ieu mah teu percaya sia mah molor wae lah waktuna. Kieu Kang, lamun akang teu percaya tah motor jaminanana. Nah ini namanya ngagadekeun motor karena hutang 5 juta. Apa artinya? Menjadikan motor sebagai jaminan hutang 5 juta. Di mana hutang 5 juta nu saminggu deui bakal dibayar tina hasil penjualan eta motor nalika pas saminggu eueuh duit. Jadi gade itu hanya sebuah jaminan untuk memastikan jalma nu gablek duit narima pembayaran tepat waktu. Terlebih begitu. Pan dia janji ngahutang teh sabaraha poe? Saminggu. Nu gablek duit teu percaya nu na jaminan. Ari kitu mah aya jaminan motor pas dina waktu saminggu ditagih teu gablek duit atuh tinggal jual we motorna. Kabayar beureun tah hutang poe eta sesuai janji. Hanya untuk memastikan orang yang punya uang narima hak pembayaran sesuai dengan tepat waktu janjina. Leuwih ti kitu nu ngaran gade mah. Jadi lamun amang ngahutang duit janji saminggu, janji sabulan, ngahutang duit janji sabulan. Nuna jaminan motor begitu sabulan wajib abang teh bayar hutang. Tapi faktana bae moal wakad ditebus har kumaha teh ya mah sia teh janji mayar sabulan wajib mayar. Kok jadi aya bahasa bae moal wakad ditebus?
lain soal ditebus jeung teu ditebus, hutang wajib dibayar pas sabulan. Keun bae da Kang di ditu nuna jaminan, lain soal nuna jaminan sia gablek janji wajib mayar kehen. Pancan aya duit nage jeung keun aya da jaminan ge dituna ditu. Jual eta motor goblok. Kesel atuh aing da aing kumaha ieu teh. Pira kudu dicarekan ku aing teh ieu teh. Teu daekeun ngarti wah ya aing mah babu ka teh. Balikan deui. Amang tepan ngahutang janji mayar sabul. Oke. Ketika janji mayar sabulan anggaplah tanggal 1 bulan hareup. Janji amang teh rek mayar tanggal 1. Wajib teu mayar tanggal 1? Wajib. Nuna jaminan. Pas tanggal 1 teu boga duit, apa kewajiban Anda? Jual motor jaminan pakai mayar hutang, geus tong luak lieu. Iya. Nah hari ayeuna mah ngagade teh make jadi setengah meuli. Nah ayeuna mah ngagade teh make jadi ayeuna jalma nu ngagadekeun motor teh jadi kajongjonan iraha bae karep-karep mayarna. Jadi teu inget janji tanggal 1 rek mayar, da majarkeun teh moal ka ditebus keun bae. Hor kumaha aing mah jadi teu ngarti. Hutang dan gade itu dua hal yang berbeda. Hutang kudu dibayar sesuai janji tepat waktu. Ketika aya jaminan kudu dijual. Tapi kan aya masa 11-12 man nu ngagadekeun jeung nu ngagadena. Nu ngagadekeunana bae moal bakal ditebus da motorna ge dimanehanna ieu. Nu narima gade saruana atoh we cenah teu dibayar mah aing cenah basa make motor tuh nu gelo jeung nu burung duanana. Jadi teu dibayar teh atoh nu narima gade teh. Bahkan lamun dibayar teh pira ku teh aing mah karek sabulan geus ditebus deui. Itu kumaha teh? Hah? Anehnya rek dibayar teh make dikomplain. Cik atuh tong maka dibayar atuh cenah pan ieu mah aing butuhkan ieu teh motor teh. Kumaha itu aing mah batu rek mayar uyuh kudua atuh. Mun teu mayar ditatagih moal. Ditatagih kan? Ieu mah dibayar teh komplain. Sia mah karek sabulan kagok aing mah ngagade teh. Jadi gitu. Kenapa? Karena di sana ada manfaat yang dipakai oleh murtahid. Maka Nabi beberapa kali terpaksa saya sampaikan dan saya berani bertanggung jawab dengan bahasa itu. Jalma nu gablek duit, neneangan barang gadean, wataknya tidak beda dengan rentenir jeung Bang Emo. Saya berani tanggung jawab dengan bahasa itu. Aya nu ngaran ke abdi mah. Kang di mana cenah dalilna jalma nu gablek duit neneangan gadean make kudu ayeuna ceuk akang riba. Aing bingung ngomong riba teu? Aya we nu nyimpulkeun. Saha nu ngomong riba kehead teh? Aing mah ngomongna ge jalma nu gablek duit neneangan gadean wataknya sama dengan rentenir Bang Emok. Teu nyebut riba aing. Kumaha kitu watak rentenir jeung Bang Emok? Teu sapati-pati rentenir ngahutangkeun duit kecuali tujuanan hayang naon? Hayang manfaat, hayang deuwih, hayang bunga. Teu sapati-pati maneh gablek duit neneangan gadean kecuali hayang naon? Mamake motor, panen sawah,
ngamanfaatkeun barang naon bedana patek aing ngomong lagi lain soal riba Kang ieu teh meunang teu sabenerna mamake barang gadean teh tong boroning barang gadean barang batur dipapake heung tong gade nginjem motor euy nginjem sendal euy nginjem mobil euy nginjem atuh heug aya nu bogana ridoan mah gae rek gadean rek lain gadean ya geus itu kitu mah berarti Kang menang berarti lah mamake barang gadean teh teu meunang mamake barang gadean min haitsu huwa gade paham teu meunang mamake barang gadean tina arah bahwa itu adalah gadean karena gade urusan jeung ngalap manfaat barang tapi kan Kang ridoeun nu bogana ridoeun mah tong boroning barang gadean nu teu gadean ge geus berarti ceuk akang mah gae nu penting ridho heuh nya geus we Kang berarti kitu mah meureunnan meunang ngan aing ayeuna rek nanya ka maneh mah amang ngagadekeun motor sabulan 2 bulan motor amang dipapake tuh kudu ngagade bahkan dipake ngojek anu pake ngusaha aing rek nanya amang teh sabenerna yakin ridho motor amang dipapake ku itu sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan atau kapaksa can bisa mayar jawab jawab saja kira-kira mangkaning motor anyar dipake ngojek liwat ka hareupeun irung amang cing motor aing dipake ngojek waas teh hate aslina ridho atau kumaha deui da can bisa mayar kumaha deui can bisa ngaranan kitu teh kapaksa lain ridho ayeuna lamun tanpa gade diinjem ku aing 3 bulan dipapake ridho moal sia yakin moal kalau aku mage sanajan amang santri dewek ya ari sakali 2 kali aing ka Cianjur mah abdi percaya lah nepikeun ka mang bulan-bulan ku aing dipapake moal kalau aku moal ridho nah teh ajig wirida teh ajig-ajigan ajig anjing bakal gitu kalau aku bagi sok nah inilah yang saya maksud gas sok kurang buktikan terus gas berarti barang gadean itu suatu saat akan dijual lamun pas waktu namayar teu gablek do fala yasihu rohnu waqfin teu sah ngagadekeun barang wakaf naha atung ke lamun teu bisa mayar piraku wakaf dijual sia teh pan wakaf teu meunang dijual masjid sertifikat masjid ku sia digadekeun terus lamun teu mampu mayar masjidna disita gitu ku bang kumaha teh ngagadekeun walad tuh bisa ada walad batu bisa dijual karena walad akan otomatis merdeka ketika sayyidnya mati sah ngagadekeun dengan ijab jeung qabul contohna rohantu kaula ngagadekeun ieu motor kana artos 5 juta wartahantu kaula narima gade ieu motor atas hutang 5 juta gitu guys biasa we ijab qabul masyaratna cara sakumaha dina bab jual beli kudu mutasi lapadna dina nikah teh kontan nampi nah, itu ittisal itu ittisalul labdoyan haqiqatan lamun teu kitu teu sah teu ngaji naib teh itu kelakuan teu ngaji kumaha mun ka kontan nampi ieu wa tawafuqi maknan kudu sinkron maknana kaula ngagadekeun ieu motor kana hutang 5 juta
nampi abdi ngagade ieu motor karena hutang 3 juta lakan teu tawapuk teu sinkron sing bener sing sarua sing sinkron antara ijab jeung qabul biasa lah biasa kamari dina syarat ijab qabul jual beli sarua syaratna mah wa ya'ti huna khilaful mu'atoh dina bab gade ge terjadi khilaf mu'atoh lung duit lung motor butuh duit 5 juta ceklan oh iya tuna we motor alungkeun duit 5 juta geus eta gade lain jual beli kade teh lain jual beli kira ku motor 5 juta weutuh sah ngagadekeun dengan ijab qabul ti ahli tabarruk oh ahli tabarruk mah oleh karena sahna ti ahli tabarruk seorang wali teu meunang ngagadekeun harta budak sabab wali lain ahli tabarruk nisbatkan harta yatim sanajan bapak walina teh aki nu diwasiatan hakim teu meunang ngagadekeun cara sakumaha teu meunang narima gade kecuali darurat kecuali ghabthah zahirah ada keuntungan yang nyata paya juzulahu arrohnu wal irtihan oleh karena itu menang atuh jang wali ngagadekeun atawa narima gade harta budak lamun darurat atawa ghabthah zahirah daripada dijual mending keneh gadekeun dijual mah lepas harta budak digadekeun manteu jika kumaha kayarhana wali ngagadekeun sawah budak nginjem duit jang kebutuhan biaya budak gering ripuh kudu dibawa ke rumah sakit biayana 10 juta mangkaning eueuh deui duit ari budak boga sawah harga sawah 50 juta kebutuhan biaya 10 juta daripada sawah budak dijual mending keneh ngahutang duit 10 juta jang kebutuhan biaya rumah sakit budak dengan menjaminkan sawahna supaya naon liwafa supaya eta hutang 10 juta teh bisa dibayar di mana mimma yuntazaru minal gullah tina hasil yang dinanti hasil tina eta sawah hai wali ngahutang duit 10 juta jang biaya budak jaminan nasau di mana boga harapan hutang 10 juta akan terbayar tina penghasilan sawah eta teh digadekeun tapi penghasilan kusaha teu masukkan lamun gadena gade anu umum masyarakat lamun ayeuna sawah dijual otomatis hasil misal 50 juta dipakai 10 juta nak pakai biaya ngurangan teu harta sobi ngurangan tadina nilai 50 jadi 40 juta ngurangan tapi lamun ngahutang duit 10 juta ngagadekeun sawahna engke lamun sawah eta panen hasil panenna bisa dipakai mayar hutang 10 juta eta berarti anger teu harta budak sawah anger berarti nu ngagarap sawah saha nu ngagade apa wali nu boga berarti dipakai ku saha kudu ngagade lain ari kitu mah wali ngagadekeun sawah budak di mana gade nu berlaku adat di urang doraka nu narima gadena
ketika hasil sawahna diala kudu ngagade ngalebok harta anak yatim na teu ngagade. Nah kangen cuma jadi kitu pan meureunana sawah teh digarap kudu ngagade ceuk saha eta mah ceuk versi adat ente. Ai sawah teh nu saha nu wali nu budak nah pake nu garap sia nu gade pan kang digade nyanaon kitu ceuk sia gade itu hanya sebatas dijadikan jaminan namun suatu saat mampu mayar eta dijual sakitu nya ceuk saha gade bisa digarap ku maneh komo eta barang yatim. Iya waka ayyar tahina alama yukriduhu aw yabiuhu muajjalan li darurati nahbin atawa jika si wali narima gade kana harta nu dihutangkeun ka batur karena aya darurat sobi boga duit 100 juta boga duit 100 mangkaning ayeuna keur usum rampok gua bahaya aing pikirkeunana bayangkeunana zaman baheula duit teh duit aya dina kolong kasur teu dituna di bank baheula mah eueuh bank eueuh jadi teh duit teh aya di imah duit teh dituna di imah dina kasur nanapeun kasur mangkaning ayeuna keur usum rampok waduh bahaya ieu duit di mana ditunana daripada duit bahaya keur usum rampok mending duit eta hutangkeun ka batur mang bisi butuh duit hutang teu butuh sabaraha 100 juta ngan jaminanana mana tak ieu tah sawah heug sok terima sawah jaminanana hutangkeun duitna aman kan dirampok ge kumun bae nu batur itu narima teu tina penghasilan sawah teu sabab ketika wali ngahutangkeun harta sobi wajib nyekel jaminan lamun wali ngahutangkeun harta sobi teu nyekel jaminan terus nu ngahutangna culas teu mayar wali wajib tanggung jawab ngagantian harta sobi sia cara sakumaha bendahara DKM masjid ngahutangkeun duit kas masjid hek nu hutangna teu mayar gantian sia bendahara wajib teu warina doraka jalma nu ngurus harta umat statusnya kawaliyil yatim jalma nu nyekel kas masjid itu kal yatim masjid kan tidak bisa ngomong nggak bisa komplain ini budak leutik bisa ngomong teu komplain teu non bedana masjid nu gondrong jeung budak leutik sarua nu gondrong nu ngageblek bu kena teh aning nu seuseurean sorangan sanes nu gondrong saat itu teu mah calon ulama eta mah calon ulama ula teh orai mah teh cai orai cai ulamaun eta mah ulamaun eta mah orai cai enak alah naon itu jam sabaraha jam 12 nah kamana teh dokter pribadi make teu ngabejaan alah euy jam 12 sateu karasa teh amang sih jadi membuat aku kangen jadi guys teu ka amang sok fitnah ayo abang fitnah hasanah
walau kana al ainul marhuna juz'an musaan hegae mah ngagadekeun sanajan barang nu digadekeun teh juz anu rumung boga warisan sakotak milik dua aneun adi lanceuk hegae adikna bisi butuh duit ngagadekeun sawah nu rumung eta tapi saparona ulah kabeh panu lanceuk kudunan sanajan rumung can dibagi heug nu digadekeun sawah rumung heug bahkan awa ariatan sanajan barang nu digadekeun na teh meunang nginjeum hegae mangga nginjeum digadekeun hegae kang nginjeum duit kang teu boga aing teu boga duh aing mah tuh nginjeum duit mah tuh kasih bolu nyata kang si eta mah nyata aing mah geus teu percayaeun ka uing teh si bolu mah kudu minta jaminan wae si eta mah atuh mata kenaon atuh siapa boga jaminan paling abdi ngajaminkeun beheung jeung nyawa cenah teu boga naon aing mah hampura dek itu bisa nulungan kan kieu we atuh aya namanya butuhna sabaraha maneh teh 5 juta heuing teu boga duit 5 juta mah tapi si bolu bogaeun geus aya mah kieu we tah motor akang jig cokot hege pake kumaha jig nginjem duit kasih bolu 5 juta tah pake tah motor akang hege jaminkeun hege emang ngajaminkeun barang meunang nginjem dengan seizin pemilik so nginjem motor teu bebeja digadekeun wah penggelapan pidana sia teh 3 tahun penjara sia teh dengan izin pemilik kan qala lahu malikuha contoh cek pemilik motor irhan habidainik tata gadekeun motor cik cik kana hutang maneh bisa kang barang menang hijau digadekeun bisa nah lihusulit tamasuk intinya kan jaminan hasil walaupun dengan barang hijau wayasihu yaratun nakdili dalik bahkan nginjemkeun duit jang jaminan heug nginjemkeun duit jang jaminan keheula kang asal lieur itu nginjemkeun duit jang jaminan ari aing teh rek nginjem duit rek nginjemkeun rek nginjem minta ka hutang duit kok jaminanana duit kang nginjem duit kang jang naon rek hutang duit rek hutang duit make nginjem duit ka aing kumaha rek digadekeun duit akang kumaha eta aing mah ngahutang duit ngajaminkeun duit atuh amang otakna rada encer amangna lain rek ngahutang duit tapi ngahutang doma hello kayak asal lieur aing make kudu ngahutang doma ngidemkeun duit kieu caritana amang rek hajat neangan doma keur hese kabeneran tatangga aya nu bogaeun doma dibeli ulaheun embung aya moal dijual ngahutang atuh ngahutang dihutang ke digantian doma deui tah kitu mah cenah hegae aing mah mung dibayar moal dijual deui ka aya dihutangkeun mah hegae ponna bayarna doma deui aing mah teh heuh keun bae tapi kudu aya jaminanana sia cenah mana sabaraha jaman sok jaman nuna duit aing jaminan 3 juta we gae tuh ngajaminkeun naon duit untuk ngahutang doma karti anu karti ayo amang pas dina waktuna rek mayar doma teu boga doma tinggal jual eta duit dijual kana naon kana doma bisa gitu kan ngajual duit kana doma atuh hegae ya mah ngan umumna duit mah lain dijual tapi dipake meul tapi menang teu ngajual duit atuh hegae ngajual duit dibayar doma heug ngajual doma dibayar duit heug kitu-kitu kene sabenerna mah
nginjem duit Kang mau di kemana-mana ke jang naon teh jang jaminan naon ngahutang domba oh geus kaharti gae sah nginjemkeun duit jang digadekeun jang dijadikeun jaminan rek ngahutang domba wa in mana nahi aratahu ligare dalik sanajan ke dina bab aliyah dina bab nginjemkeun kita di madhab Syafi'i melarang teusah nginjemkeun duit ke dina bab nginjemkeun lain ngahutangkeun awas aya ngahutangkeun aya nginjemkeun masuk pan nginjemkeun teh ngahutang di urang nginjemkeun duit eta ulah ka mana-mana duit eta nginjem duit Kang jang naon jang gagayaan we teu meunang aya kitu jang gagayaan aya carita almarhum Abah Allahumma gfir lahu warham ieu mah carita baheula carita lucu ketika baheula Abah bertemu jeung ibu abdi itu kan duda sama janda mah Abah jeung ibu teh duda sama janda sama-sama duda punya anak dan janda punya anak makanya saya itu punya akhun li ummin 1 tos pupus ukhtun li abin 2 anu aya di dieu mah anu teh ieu akhiri abdi itu mah li abawayan saindung sabapa teh ai ukhtun li abin geus zaman harita di zamannya jadi harita teh nini abdi ibuna ibu di zaman teh cenah termasuk saudagar kaya di kampungna lah nu lega sawahna lah nini abdi teh panglegana sawah di kampung ari Abah deh pun bapak kerjaman harita umur belasan 20 tahunan gitu umur 25 tahun duda boga anak hiji umur 25 tahun keur diajar usaha kungsi diajar usaha keur harita teh nya tengah borongan pare beas usaha beas ari ibu abdi rana di harita teh lamun keur panen teh panen nu ibuna besok ngebantuan nih mangan beas kira-kira ada loba panen nanti 50 ton cenah hasil panen nih mangan beas teu aya rana beureun geulis dan Abah kebenaran tangkulak pare bogoh beureun kumaha carana cenah hayang beunang aya duit teu boga di zaman harita di dunia pertangkulak parean orang yang ngetren sukses gitu lamun make jas Korea cuman hari itu jas kita nanti jaket Korea itu terus nyocok duit duit gepokan itu tukang borong pare gepokan duit nanti nyenol cenah dina ieu teh duit tangkulak badag disebut nanti ada duit nyenol barunan ari Abah duit teu boga biasa we modal saeutik inget kana eta apa teh meuli cenah sabun ganu cenah Abah teh dibungkus ku koran da zaman harita mah duit teh dibungkus ku koran padahal eusina teh sabun ganu asup cocok duit teh api-api nawar pare nyocok duit padahal sabun ganu tah eta teh ngaranna gagaya tanyamung jeung bab ieu amang ka abdi nginjem duit kang nginjem duit kan rek naon ieu mah jang gagayaan ieu mah nyocok di dieu teu meunang cenah nginjem duit jang nu kitu lain teu meunang jadi mun rek nginjem duit mah jang digadekeun kang namun artos jang naon bade digadekeun jang naon rek ngahutang naon ngahutang domba yes faya si hurahnu muarin biizni malikin sae gawe ngagadekeun barang meunang nginjem dengan izin pemilik ya pemiliknya tahu rek digadekeun ka saha tahu berapa hutangnya rek digadekeun sabaraha gitu gas nah ambil jawahir dina kitab jawahir aya keterangan lauqala lahu lamun ngomong ke irhan abdi tah ganti abdina ku motor gadekeun tah motor dewek gadekeun motor dek di masjid tah hukum maneh lah maka menang ku amang digadekeun walaupun hutangnya lebih gede daripada harga motor eta
lamun bahasana bimasita. Walau ayeuna kodron hegae motor aing digadekeun ku maneh tapi kade hutangna 3 juta nya dan we digadekeun teh kana 2 juta nu penting ulah leuwih 3 juta. Wala rujua lil malik, ketika ku amang digadekeun ditarima weh ku murtahin, maka saya pemilik teu meunang ngajut mana motor aing moal tulus ka dieu deui geus teu meunang aing geus ditarima ku murtahin. Da aing geus katarima ku murtahin mah menjadi luzum. Ariyah itu kan akdun jaizun. Gini emang akad itu ada akdun lazimun minat torofain, aya akdun jaizun minat torofain, aya akdun lazimun min ahadit torofain. Akad itu ada akad yang mengikat kedua belah pihak, itu namanya lazimun minat torofain, akad yang mengikat kedua belah pihak. Apa akad yang mengikat kedua belah pihak? Contoh jual beli, itu mengikat kedua belah pihak. Artinya kalau sudah terjadi jual beli ya sudah, tong sok pit. Sewa itu akdun lazimun, mesti bayar ente nyewa, udah lazim, tong sok pit heula. Lamun geus bubar khiyar. Aya deui jaiz. Jaiz mah tidak mengikat kedua belah pihak. Jika nginjem, manginjem motor ka mana? Bade ka warung konang, heug. Tah kuncina. Karek mah ayeuna maju 1 meter. Geus, kadiekeun deui motorna. Atuh heug. Mangpan aing teh nginjem teh ka warung konang, ieu mah karek 1 meter geus dicokot deui. Atuh kumaha aing geus teu nya aing ridona 1 meter. Ya karena tidak mengikat, wong gratis atau pirang-pirang sih naik make motor aing 1 meter ke pirang-pirang ku aing dijuman 1 meter. Tidak mengikat, kapanpun dimanapun mau, kalau sudah ya sudah bubar saja. Kenapa? Cek nu bukan cokot ya pikeun nu nginjeumna moal tulus kata atuh heug. Nu nginjeum mah nginjeum ka warung konang heug. Karek mah nepikeun ka hareup balik deui. Nah sia make balik deui moal tulus teu kaji sia geus nginjeum mereka warung konang, nah make nepi dinya balik deui tuluskeun sia ka warung konang sia burukeun piraku gitu. Nah itu namanya jaizun minat torofain. Aya deui lazimun min ahadit torofain, mengikat satu pihak tidak mengikat pihak yang lain. Akad gade, akad gade itu mengikat ka pihak rohin nu ngagadekeun, tapi tidak mengikat ke pihak murtahin. Ketika amang ngagadekeun motor sudah geus ditarima motor ku murtahin, mengikat amang teu bisa pit diekeun moal tulus gade teh gak bisa. Tapi pihak murtahin bisa nya katampi tukangnya ieu motor gadeanana nya isukan pageto Kang ieu motor teh canak we keun aya masalah utama teu kedah nganggo gade-gade canak we mangga motor atuh hegae ti pihak murtahin mah. Nah itu lazim min ahadit torofain. Ketika nginjem motor kemudian digadekeun kemudian dipasrahkeun ka nu narima gade, ditarima we motor meunang nginjem teh ku murtahin, maka pemilik teu bisa rujuk. Diekeun motor aing teu bisa. Pan sia teh nginjem, nginjem mah jaiz tapi urusannya ieu geus ditarima ku murtahin. Sedangkan rohan itu lazim di pihak rohin, sehingga teu meunang rujuk. Wallahu a'lam. Ya Rabbi